Tetes, gitu teh siga pabrik tipungan cabelan aja ya si mang tukang mie amin cenah tah. Lewat tadi komplit geus siga kieu make ceker tulang jeung babat hargana teh mung 18.000. Wah, sia-sian kuahna dimisdaseumkeun heuh eta bangeuna. Barang disuruput teh alay, si aing mah meni bener-bener nikmat pisan. Si maksudna teh bener-bener hibu komo deui si ceker mah bener-bener muruluk pisan teh ieu tingali. Tong ditanyakeun si mie amin mah dibeker sama sing lo bawang, geus bener-bener top mantap is the best ieu mah. Geder liang sing ngaco wadok, ha. Teh mah ngana pisan. Menurut sati geuning si mang tukang cilor bilor nu hargana teh 5.000 menang opat cenah ayeuna mah. Kali teh 5.000 untuk bawa disausan sing loba meh teh bangeuna. Barang dileg-leg teh alay, si aing mah bener-bener geunya pisan. Ya lo mah siap-siap si aku sambil dileg-leg aing mah jeung lapak-lapak aing mah jeung robak-robak deui si mang sakalian. Urusan dikurus sudah tidak bisa ditanggulangi. Kali teh es coklat siga kieu hargana teh mung 5.000-an. Ini mah teu bener-bener otomatis menyebar korosi kami dengan baik. Lanjut part 2, toh jajan-jajanan di mana lagi?